Tanya di Al-Quran ayat tuh anu ngagambarkeun ya syarat-syarat supaya sukses. Nah, loba pisan sebelum loba di Al-Quran. Tapi ayat anu pondok ayatna ngan saayat jeung pondok di ayatna teh. Tapi ieu ngandung makna anu luas, anu panjang. Kalau ningali geus sih mah top lah sukses rek dipake di usaha bisa sukses. Surat naon? Surat Toha ayat 42. So, buka tingali. Toha ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala tanya fi dzikri. Ah, sakitu ayat nama. Nah, tapi maknana orang pedar hiji. Nu kahiji kalimat kata nu kahiji idhab. Jadi aya 5 maknanya. Nu kahiji idhab. Naon idhab artina? Jong geura mangkat. Danya geura mangkat. Jadi syarat nu kahiji lamun hayang sukses ulah cicing bae. Kudu aya semangat aktif gitu. Mangkat. Naon nu mangkatna? Fisik jeung pikiran. Fisikna mangkat ke tempat digawe naon we kitu nya. Dalam cicing wae mah atuh da hese. Anu kadua pikiranana gitu kan nya. Pikiranana pikiran mangkat teh kumaha mikir. Kan muter gitu kan nya. Nah, ayeuna zaman canggih pikiran muter. Kumaha carana supaya marketing di internet. Loba eta idhab nu kahiji. Jadi ulah cicing wae aktif. Nu kadua anta wa akhuka. Artina naon? Anta wa akhuka teh anjeun jeung dulur anjeun. Nah, saudara anjeun. Saha dia? Nabi Musa jeung saudarana. Nya, tadi dia artina dina urang hayang lamun hayang sukses kudu boga teamwork. Tuh, nu kadua teamwork ulah sosorangan. Ya, minimal saurang, orang dibaturan ku saurang. Jangan naon tukar pikiran. Gitu kan ya, ngobrol diskusi. Tak ieu kumaha lamun kieu nya, ieu kumaha kitu tah. Jadi aya teamwork, aya nu ngabantuan. Idhab anta wa akhuka. Nu katilu bi ayati. Tanu katilu cek Allah dina Al-Qur'an eta teh ku ayat-ayatku, tanda-tanda kekuasaanku atau ku ilmu. Nah, jadi nu katilu aya unsur knowledge, ilmu. Jadi mun yang sukses ulangan seukur mikir hungkul tanpa ilmu. Ulangan seukur orang mangkat hungkul kaditu bingung naon rek dikerjakeun. Nah, tapi kedua aya ilmu, knowledge ya. Nah, nu kaopat walatania, ulah lalai, ulah malas. Dan nu kaopat mah ngaranna teh hard work, kerja keras. Ulah malas atuh kumaha rek sukses mun malas mah kudu maksimal. Ieu mah hasilna hayang maksimal usahana minimal. Dan nu terakhir nu kalimah fi dzikri ya dina inget ka Allah. Jadi nu kalimah ya unsur spiritual. Ulangan syukur pikiran, fisik digawe kerja keras tapi aya unsur spiritual. Salatna, duhana, gitu nya doana, DDS, doa, duha jeung sholawatan. Eta saayat pondok tapi mantep isina nya. Sok amalkeun.